hukumna kurban eta teh sunnah muakkad di hak urang madhab Imam Asy-Syafi'i. Sunnah muakkadna alal kifayah kanggo jalmi anu mampu pikeun berkurban. Sakumaha keterangan dina kitab Hasyiah Al-Bujairimi alal Manhaj juz kaopat halaman 284 belah handap nyambung kana halaman 285. Didinya aya ibarah wa innama tusannu pastina disunnahkeun ieu tadhiyah ieu kurban li muslimin qadirin untuk orang muslim anu mampu. Tur deui sifatna ieu muslim teh hurrin kullihi anu mana sakabeh awakna merdeka lain abid. Au badihi atawa muslim anu mampu ngan anu merdekana hanya sebagian tina dirina. Disebutna teh abid muba'ad. Tah eta masih keneh bisa berkurban. Naon anu dimaksud ku jalma anu mampu? Wal muradu bil qadiri sarang ari anu dimaksud dengan kata al-qadir alias kata mampu eta man jalma malaka ngamiliki ieu si man zaidan kana harta anu lebih amma tina perkara yah taju mika butuh si jalma hukana mayaumal idi dina poenan lebaran walailatahu jeung malemanana ieu id wa ayyama tasyriki jeung pirang-pirang poe tasrek ngamiliki makana perkara yah suluh hasil bihi kalawan ieu man naon al udhiyatu kurban. Jadi anu dimaksud dengan orang mampu anu kakeunaan hukum sunnah muakkad kurban teh nyaeta jalma anu ngamiliki harta anu cukup kanggo berkurban jeung harta eta teh melebihi tina kebutuhan manehanana jeung jalma anu wajib dinapakahan ku manehanana dina pas hari raya jeung malemanana jeung pirang-pirang poe tasrek 11, 12, 13 haji. Boga harta nu leuwih ti dinya. Maka eta jalma kalebetkeun kategori jalma anu mampu. Tapi lamun si jalma teh modelkeun boga duitna ngan ukur sanilai 3 juta mahi sadombaeun lamun dibelikeun kana domba nu 3 juta eta kebutuhan pokok kanggo dirina jeung jalma anu wajib dinapakahan ku manehanana moal mahi jang poenan hari raya jeung malemanana jeung poe tasrek teh moal mahi. Da dibelikeun kana domba contona 2.800.000 ngan ukur sesa 200.000 moal mahi jang kebutuhan manehanana jeung keluarga dina poenan hari raya jeung malemna oge jang hari tasrik 200.000 eta moal mahi. Maka lamun kitu mah kasusna teu kalebetkeun kategori mampu. Tapi lamun boga duitna 5 juta dibelikeun kana hewan kurban contoh anu 3 juta ogenan aya sesa 2 juta. 2 juta jang manehanana jeung jalmi anu wajib dinapakahan ku manehanana mahi jang malaman hari raya oge beurangna oge poe tasrek 3 poe jang 4 poeun 2 juta piraku teu mahi. Matak lamun boga duit 5 juta eta kalebetkeun kategori mampu kanggo berkurban. Keuna ku hukum sunnah muakkadah alal kifayah. Khilafan liman naza'a fihi. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama anu menyelisihi perihal standar mampu anu tadi cek pendapat anu pertama. Ieu mah pendapat anu kadua. Waqala ngucap ieu si jalma alias pendapat nu kadua nu dimaksud kategori mampu teh fadilan an yaumihi walailatihi. Si jalma memiliki harta anu cukup kanggo meuli hewan kurban anu mana harta eta melebihi kebutuhan manehanana jeung jalma anu wajib dinapakahan ku manehanana pas hari raya jeung malamanana. Henteu termasuk poe tasrekna. Jadi lamun ayeuna boga duit 3 juta satengah anu 2.800.000 atawa 3 jutana dipake meuli hewan kurban aya sesa 500.000 eta mahi
jangan napakahan dirina jeung jalma-jalma nu wajib dinapakahan ku manehanana, maka masih keneh kalebetkeun kategori mampu, ceuk pendapat anu kadua. Jadi atuh kesimpulanana anu disebatkeun jalma mampu kanggo berkurban anu kakeunaan ku hukum sunnah muakkadah al kifayah teh nyaeta jalma anu memiliki harta anu cukup kanggo berkurban alias kanggo meuli hewan kurban, anu mana harta eta teh melebihi kebutuhan hidupna jeung jalma anu wajib dinapakahan ku manehanana dina poenan hari raya oge malemanana oge 3 poe tasrek tanggal 11, 12, 13. Aya leuwihna. Tah eta kategori mampu menurut pendapat pertama. Kategori mampu menurut pendapat nu kadua mah jalma anu memiliki harta anu cukup kanggo berkurban, anu mana harta eta teh melebihi kebutuhan manehanana jeung jalma anu wajib dinapakahan ku manehanana kanggo hari raya oge malamanana, henteu termasuk tasrek. Eta definisi mampu. Mudah-mudahan urang sadaya kalebetkeun kategori mampu untuk berkurban. Wallahu a'lam bishawab.